Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing hadirin sadayana nepangkeun wastapun Humaira, Wastapun Salsabil, wastapun Nafisa. puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala margi urang sadaya tiasa ngiringan dina acara kaping 17 Agustus ieu. Salawat sinareng salam urang sagakeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka sahabatna, sareng ka umatna. Ngatur nuhun kepada hadirin atas ngiring dina ieu acara nyaeta pasanggir 17 Agustus. Hayu urang buka ieu acara kumaca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, ieu runtuyan kagiatan acara kaping 17 Agustus 2024 nyaeta hiji pembuka, 2 maca ayat suci Al-Qur'an, 3 pendaftaran lomba keur murang kali, 4 lomba keur murang kali, 5 doa jeung panutup. Hayu urang teraskeun ka acara kadua nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an anu bade dibugikeun ku saderek Fadi Priyadi. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Haturun ka saderek Fadi Priyadi anu parantos maoskeun ayat suci Al-Qur'an ayeuna urang ngalajengan acara nu katilu nyaeta pendaftaran pasanggiri keur murang kali mangga nu bade ngiringan diantos di meja panitia. A few moments later. Nuhun ka murang kali anu tos daftar, ayeuna hayu urang mawitan lombana. Hatur nuhun ka murang kali anu tos ngiring lomba sareng para hadirin anu tos ngaramekeun acara. Alhamdulillah sadaya acara anu parantos kalaksanakeun kalayan sae. Acara Agustus dilanjutkeun enjing hatur nuhun tos ngiring dina acara dinten ieu. Hapunten upami aya kecap anu salah, hayu urang tutup acara dinten ieu ku ngucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.